hawlil ayatil karimah tabarukan bi dzikri a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siap. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pakrotal kiram pengatur waktu penata acara anu perjeka turut weksa para alimil ulama, para juama, para kiai, para ajengan, para bini sepuh, para sesepuh, turut kesepuhan, wabil khusus sesepuh di tempat tersana ajengan setempat anu pribadi dihormat, khusus tersana kuari anu dipayun perantos kalantunkeun ayat suci Al-Qur'an. Sami-sami kupribados tiga hormat oge segenap panitia penyelenggara ieu acara. Sami-sami kupribados tiga hormat aparatur pemerintahan desa min arnal wilayah ila ahlal wilayah. Kami Bapak RT anu perlente, Pak RW anu gatol gawe, Bapak Lurah anu gaka serikut anu mewakilina. Sadaya unsur muspika lembaga desa BPD LPM saparang kanca. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, sadayana hamba-hamba Allah sudah biasa disebut satu persatu dibilang saurang-saurang diwiji-wiji namun insya Allah Muhammad takdirangan karena rasa ka'adik kali hormat simpuring kasadayana dipayung urang sami-sami tasyakur ka Allah nu maha ghafur masrahkeun puja ka Allah azza wa jalla. Puji menjadi panghias ati urang sanakeun ka Gusti nu maha suci, Gusti anu tararing kara janji nu mata kurang sing hati-hati salamina pilih aya dina benteng Sang Maha Suci. Puja menjadi panghias rasa urang sanakeun ka Allah azza wa jalla. Puji puja opat kobana marusa teu ngaboga-boga bintang idat Allah anu maha kawasa. Syukur menjadi kawitan catur urang sanakeun ka Allah nu maha ghafur. Allah nu ngagaduhan sifat ghafur kesempatan kami urang sadaya sifat kamantenna terutama jalma nu ngagaduhan tasawuf kibriya sareng takabur. Salawat kairing salam ayil makrunah bi ta'zim ya Allah pamugi salalagina dilipat turah ruah keun insan anu jadi panutan alam. Rasul nabi anu tumati menjadi mata kolam dunia. Upamnya mencalamna sa'alama syafara rahmatan lil alamin. Habibana wa nabiyyana karim baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anu mana tata citi insan berbudi kanjeng Nabi anu sajati jeung ibarat gapura anu dirmi-rmi semua alung kemang tanjung rasa hekar kemang mawar balaki jati hati sama jatuh jadi kader bulan dina tungtung karesek dan tahunan anu hejong emplok mantena lahir mantena endah manan kemang anu endah ada linding sabanyak puting yang uang sabanyak berat ngagakeun kalimah thayyibah fi masyrik tugi ka maghrib tugna dugi ka urang sadaya. Kiwari pamuka catur turiang jadi jarami minangka ababaktos kumaula sanes badai nabi disani ingat ningali naraga gaganti payung nu leungit leungit kalapang ulutu tugenah daya pangais aisan besok surbudak daki nyamulan kadiri bineka wangun siloka sabita rahmat Gusti pedah pidawu Gusti watawa saubil haqi watawa saubi sobri. Jadi jalma jadi manusia di alam dunia kurudai pilih asah, pilih asih, pilih elingan, pilih tulungan kinararaga uhuwah islamiyah jeung uhuwah insaniyah atau dipayun para maklum nu disuhun meninggalih nu dipamrih cukup lumur neda jemar pangampuran kena samudayani kalepatan kaalfaan tohir kalifatin boh pilih dina jiwakros dibalas cumarios kirang sapagoros sareng mamanahan para bapak para ibu sadayana lebih kira margani utami angang kira margani utama kirang tata titi huluga oge preyoga bil khusus sim abdi yakin payungan pemperung gedengan di dieu ngariung ahli ilmu ngajajar para ulama
berbaris kiai jeung santri sing garelek orang-orang intelek suih kicepan para kaum cendekiawan. Pilih kesim abdi ngaji unikeun hadis ngalafatkeun ayat sampai warangkeun aqwal ulama. Kesaluyu jeung ilmu nahwu teu kuat teu sorok teu nyeri teu maani kurang hade ceuk pan bade teu basajan teu ahli bayan teu lekoh teu balaghah kurang ngarelek teu ahli mate pamugi ka para alim ulama sing biasa ngalereskeun kalayat hadap kaulamaan. Utabina ka ece-ece ibu sadayana apunten bilih kesim kuring sumarios langkung saur bahe bantuan ece langkung saur bahe pokok sapanon cara onok nyokok panjang anu nyoga kaharek tarik hampura bisi abdi sing kuring nyaritana ku bahasa Sunda wios ku bahasa Sunda ibu ngamokan nah cenah ku bahasa Sunda nya make jeung menta hampura heula lantaran nyarita ku bahasa Sunda ibu beda jeung ku bahasa Indonesia. Sunda mah beunghar ku basa. Lamun ngomong bahasa Indonesia palebah dahar cukup we makan. Tuh bedana Bapak RT jeung kucing. Bapak RT sedang makan, kucing juga sedang makan. Kubrak we kana bahasa Sunda geus lain dina bahasa Sunda mah. Dina Sunda aya undak kusuk basa, aya tata jeung bahasa. Coba dina Sunda antara daang, antara kucing jeung hayam jeung jelema geus beda. Bapak Ustad nuju tuang, Bapak RW nuju tuang, sim abdi ngedak kucing teteke doma nyatu hayam lolo salah we nempakeun pan kipas ya sok ajaran Bapak RT nuju nyatu kucing nuju tuang, Bapak Lurah keur loloro kan pe omongan geus. Masa Sunda mah beunghar ku basa make aya tata pangan keur basa. Eueuh dari Indonesia mah. Di Sunda mah aya ke pantuan, aya ke tekot, berempeng, empat. Ayo di Indonesia aya weuh. Silakan berengkek tiung. Nah Sunda beunghar ku basa mata sakali deui hampura bisi sim abdi nyarita ku basa Sunda loba kasalahanan. Siap ibu mah hampura? Hadirin masyiral jamaah rahimakumullah. Urang punya maksad akan ngeuceul sadayana dina wangkit ayeuna peuting ieu urang sadayana hempak merbayasa dina paniatan anu mulia bintang dikajadi sejak nemongkeun rasa syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan peringatan takdiman wa takriman kana dilahirkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan kecil Rasul adalah Abdulul Makhlukat, Rasul adalah Abdulul Mawjudat, Rasul adalah Abdulul Kainat. Rasul diantara makhluk nu pangmulia-muliana nu diciptakeun ku Allah. Teu aya makhluk nu leuwih mulia nu diciptakeun ku Allah diwati Kanjeng Nabi. Sehingga kemuliaan Rasul lamun disodorkeun kana surga tetep masih kene mulia Rasul daripada surga. Diasolkeun kemuliaan Rasul kana langit leuwih kene mulia Rasul daripada langit. Diasolkeun kemuliaan Rasul kana dunia wa ma fiha jeung perkara nu aya di alam dunia tetep masih kene mulia Kanjeng Nabi daripada dunia jeung besi-besi. Ibu, bapak, hadirin kaum muslimin, urang salah umat Kanjeng Rasul. Urang salah umat Kanjeng Nabi kudu boga rasa bungah kusabab jadi umat Kanjeng Rasul. Naon sabab urang boga Nabi anu agung, urang gaduh Rasul anu mulia, urang oge umatna kabawa agung kabawa mulia. Imam Busairi nyarioskeun bi akromir rusli kunna akromal umat. Sabab urang boga Nabi anu agung, sabab urang boga Rasul anu agung, maka urang ge termasuk umatna nu pangmulia-muliana dibandingkeun jeung umat anu sanes-sanesna. Omong ka awewe, Bu, ibu mah kudu leuwih padak jeung leuwih getol tamurunan teh. Sabab aya Kanjeng Rasul dilahirkeun ka alam dunia, harkat derajat jeung martabat awewe diangkat ku Gusti Allah. Bu, samemeh Rasul lungsur ka dunia, ibu teh eueuh harkatan, eueuh darajatan.
maka alhamdulillah ayeuna awewe ngradiung tak baheula mah ruang riung ieu awewe ayeuna mah pan kompak-kompakna rata-ratana di mana-mana awewe Pak dina pangajian mingguan anu kompak ibu raja bangge anu kompak ibu mulu dan ge anu kompak ibu nganyuk baju anu kompak ibu abang emok oke kompak ibu oh bapak-bapak aja kampung benar memang nabi lahir memang rasul ibu-ibu harga lamun ayah awewe reuneuh borosot anakan awewe ece iwang koropes baheula memeh manot geus dikuburkeun ka budak awewe naon sababna hina wirang boga rasa kurang wirang lamun kurang ngalahirkeun boga budak turunan awewe awewe teh siga kangkung baheula dibeunteutkan ti rebuan di jalan ayeuna mah diangkat darajat diangkat martabat ku Allah jeung Rasulna sababiah Rasul lahir ibu diangkat darajat jeung martabat ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Robbana bejeut maka cipik mah dibentenkeun ku Allah oge benten jeung lalaki ibu dimuliakeun ku nu jadi lalaki ibu dimuliakeun ku Gusti Allah jeung Rasulna sehingga kencep Rasul hei jelema urang Istanbul bisi maneh hayangnya hosaha jelema di dunia nu pamulia-muliana nyaeta lalaki ku sok ngamuliakeun ka istrina jeung lamun maneh hayangnya ho jelema nu panghina-hinana nyaeta jelema nu sok ngahinakeun ka istrina ibu teh diangkat darajat ti martabat ku Allah jeung Rasulna tuh sok dimuliakeun ku salaki tah disebut si cinta ku salaki sok tah protes balik majikan ge bapana naon dengekeun ku cacok sia kuningan sia ka pamajikan teh kudu disebut si cinta pernah disebut si cinta ku salaki bebek yayang pun bae yayang bebek sopor cetak yayang bebek taan jeung gehu paduli geus bae tah teuing hasad tingalikeun muka Kanjeng Rasul kamu jangan boyok menghormati ngagungkeun kepikeun ka bahasana teh ka pamajikan teh ya Humairah wahai bunga mawar yang putih kemerah-merahan dipuji pamajikan teh ku salaki ibu pernah disebut wahai bunga mawar ku salaki protes balik lagi akak hari maneh kira-kira hak nurutan Rasul is kunawi lain teuing Rasul mah kasih teh Khadijah nyebut teh ya Humairah wahai bunga mawar yang putih kemerah-merahan ceuk salakina oh maneh hayang disebut wahai bunga mawar oh atuh jatuh dengekeun ku jeli manehnya ye Siti Khadijah mah awas jantung kirung mancung kulit bodas bersih semu beureum pantes disebut wahai bunga mawar ge hari maneh wah betek kok kulit siga gegetuk sokor jebra dina pitis goreng bawang leumput sia lain wahai bunga mawar daek ku aing disebut wahai jawer kotor kene kaum muslimin rahimahumullah dimuliakeun ibu takwa Allah dimuliakeun ibu Rasul sabab lahirna Kanjeng Nabi di istri aya head di lalaki aya head aya geceket lalaki istri aya men lalaki aya men mencret paling nah maka yang dibedakan istri aya head lalaki eueuh head kamuliaan anu ku Allah dibikeun keur awewe cek keterangan sakecelak darah head lungsur tidinya gimana ke tidinya kayak mau biji darah yang terakhir sakecelak tidinya jadi diparat karena 10 dosa ibu bayangkeun sakecelak 10 dosa 20 kecelak 200 dosa cek ibu tidak orang mau lupa dosa atau meureun head cibruk salaki wah aseuh dibere saminggu ge panes teteh ge di rumah mah rasa oh dibere deureun Gusti kamuliaan ku Allah
buktikan ke awewe ternyata sangat luar biasa sababiah lahirna kanten Nabi. Bu, ibu, anak ayah, ibu ayah, buaya, buaya mah. Bu, istri diagungkan sabab lahirna kanjeng Nabi. Sehingga kalau ada panggilan perang cek agama cek negara, misalkan cek Bapak Jokowi, wahai masyarakat Indonesia, lalaki pada khususnya, diwajibkan untuk kalian kita semua jihad fisabilillah membela agama Allah, yuk perang ke Palestina. Maka lalaki itu cager anu sehat wajib ini perang ke Palestina, angkat senjata. Hari awewe wajib awewe atau wajib. Namun kayak itu wajib lalaki ngangkat senjata, mau kawin senjata hari itu rek naon diangkat. Emang ibu buka senjata, lalaki buka pistol, ibu buka pistol. Ada ngangkat itu, macam kau perang awewe. So, oh karek konek, tadi macan konek terus ini. Namun kena senjata, kena senjata, kena senjata. Mata kulahane ibu lamun lalaki itu masuk tarik, nana boga mik. So kayak gini kalau itu tadi kali kering papana, kok aneh, deket kanami. Tapi ngomong tarik sama kayak jauh laut tadi, laut. Hari awewe sanajan teu boga leunik laut tetap awewe mah boga keistimewaan. Sanajan hitutna laut ieu luar biasa pulih kana baron. Awewe lalaki mah boga keistimewaan teh tarik da boga mik, awewe mah laut tapi beurih kana baron. Nah apa kejadian itu pada ya istilah sekolot ngakieu lalaki mah naon kasar kulit lemes pejit pun awewe lemes kulit kasar pejit mata awewe bener lamun palebah kulit mah selembut sutra kan palebah pejit kasar mata lamun diwahangan disolokan di sawah bapak ningali mah gelempeng rada padat eta teh tong sok parerea omong warung saha cenah ieu warung saha pasti warung awewe kan lalaki mah moal badak-badak. Nah kau bisi keur ngariung siga ieu teu karo ujuk-ujuk beurih kana ieu nah ulah pilih putih manis nya gitu manis tong salah pasti nu hitutna awewe begitu. Sok ibu, nah awewe make teu ditaprak saha eta kamuliaan lugu Allah dibikeun kana jadi istri. Jeung ibu teh yang urang teh boga ganjaran jihad fisabilillah, ibu mah teu kudu ini perang. Cukup cukup turun tumut kaulaan anjeun rencaroke mata ganjaranana sarua jeung jihad fisabilillah. Sakali ibu ngasongkeun sanggup kanu jadi salaki rek ditandaan, sahuap sanggup nu dibahar kudu jadi salaki, hiji remeh nu napol dina paham salaki, nu ditaut kana beuteung salaki, maka bakal jadi ganjaran jihad fisabilillah keur awewe. Tuh, mantap ibu tawaran dahar salaki teh. Oh, jika Siti Khadijah mah Gusti salaki teh dimuliakeun luar biasa. Ibu esok ngamuliakeun salaki tara dikeun kana bapak ka salaki teh. Esok tara Pak. Orang pengenkeun pengorban eta korban bisada. Tara Gusti nu atuh. Siti Khadijah ibu istimewa bojo Kangjeng Nabi. Anu janten saroge teh sor caingna, sor caukna, sor sanukna. Uih di mana, di meni dongkap ka bumi. Siti Khadijah mah eta Kangjeng Nabi susutan kesangna balik ke sawah oke. Ibu pernah disusutan kesang salaki teu? Biar bukaan, rasukan anu janten caroge digeberan, sisi hadedangan, ditaros naon kahoyongna anu janten caroge. Ibu esok itu tara mun salaki balik di kebon. Banyak ditunggu. Elang pun salaki datang, papa genepi kalawan, sambut Tuhan penuh
senyuman kosong tara tapi si kompak kosong tara buru bukaan bajuna bagi lapan kesana tuluy dan awakna terus naon kahoyongna kosong tara bagus akan bade ngaleut heula akan bade jajaman heula akan bade dahar heula akan bade ka kamar heula kosong tentara ya naon kosong mah ya minta Bu, karena nawaran kasalaki. Tara. Siti Khadijah mah nawaran kasalaki. Tiap wengi teh dikawisan nu janten karaoke ilang barang mal penting aja balik-baliknya apa? Salaki teh tawaran. Siti Khadijah mah janten karaoke kata Kanjeng Rasul undang kapungi teh, "Ya Rasulullah." Aya nabi ya kumairah tuh kayung liun ya Rasulullah ini ya kumairah. Ya Rasulullah kesalaki dipanggil na Rasul kusabab salaki jabatanana jadi Rasul tuwanian kasalaki nyebut ngaran awet orang makan seperti hei Pepen sabenah nabihan ayo jeung salaki naon atuh Gusti aku Pepen jeung diodah Siti Khadijah makan jantan karaoke ya Rasulullah wahai Rasulullah uga salaki pangkat Nabi dipanggil ya Nabi Allah uga salaki pangkat Habib dipanggil ya Habib Allah jadi gue tidak pantas itu mau pangkat Nabi pangkat Nabi Rasul kan salah kurang kadang-kadang selalu kali pangkat udah salah kurang mau pangkat Nabi RT mata naon panggil pangkatnya ya RT uga salaki pangkatna Hansip Yasin geus dieu salaki na RW. Aduh. Ya we. Bener tak we. Ya Allah ya Rabbana Siti Khadijah anu janten karaoke ya Rasulullah. Aya naon ya Umairah? Sanes pinten-pintenna wengi ayeuna salira aya maksad kadisim api atana pintu api diperyokeun atana pintu wengi ayeuna. Si Kanjeng Rasul ari kitu kumaha? Sanes pamisalira meryoikeun jisim api wengi ayeuna api bade gentos anean tumpang saena bade gandos-gandosan anu pang sae-saena bade nganggo sesengitan anu pang seungit-seungitna bade mayun ka salira. Di Kanjeng Rasul teh kumaha lamun teu aya maksad nya sawios pami teu aya maksad mah ya Rasulullah api bade gentos teuing ngamukeunna bade salih dina pangsolatan bade mayun ka Gusti Allah ibadah nepi ka subuh. Ajaran boleh cerita isukan apana naon lain dia penting ayeuna urang dipake moal kesalakina emang kumaha lain loh lamun rek dipake maneh kurang ayeuna urang ayeuna erek kandang pakai minyak sengit, pakai lipstick, pakai shadow, pakai make up, pokoknya servis memuaskan. Cek salakina tuh, inungna asa jadi cangkeng. Si gelok, anak gua aing ditawaran, geuning mau dipake bae ayeuna rek kolor we nepi ka subuh. Urang mah teu dipake ku salaki teh keum nepi ka subuh. Siti Khadijah mamayun ibadah ka Allah nepi ka subuh kawanan menjadi salaki teh Gusti nu agung orang salaki alhamdulillah halal juga Gusti nu agung painan salakina teh Gusti resep ka maju kau ningali nu heran kawitna salaki teh eta ibuna kana daek nawaran dandang tara nawaran sumawona kosok tarandang cara mesti ali rek kaonangan sok kandang apasan sok kandang benar pamajikan urang makan di mana ka pasar ya Allah sajam setengah beres kandang salakina mah kaduda keneh hees pamajikan mah geus daftar di make up salakina kandang kan bagaimana
diheula. Sajang kena, nah buruk kasih aku salah nih. Dikon papan alwedang dan kawasan Gusti halis gedong andi krok. Ganti ku sakidol. Gak mak wajib hasil mata. Oh. Gusti di cepok pada cempaka. Kita pedang nomor 4 we pedang pipa. Murah menang anjuk kita. Kapodo gitu lah. Diri bondi turutan kurang kota dikulas di Bunuman di Bejoan di Ponengan di Uyangan kulub jatah kalian kulub Gusti bibir di Bunuman seksi sudah tegas gelis gitu teh rek nyamperkeun salaki orelek kahareupeun imah maka tukang ojek kiri di gaji anyur balik di anyur halis ke coplok sabelah Gusti agung kelek ke kaum jujurun tubuh ke suat duit kakarek nyampur ke salaki di situ di lain di situ di rawasana di dia memuat uang raku muat sama kadang-kadang awewe urang apa datangnya lain ke salaki tapi ke batur bener tuh kolor baju salaki pakai soto ke huruf di uang kayak aku salaki arah atur oh Gusti mau aku digelung segerek kurut dina kelek di diapan bulu hayam dina irung lo lehos segerek hari pakai kutang humpul kalau kutangnya tinggal humpul atau kutang mini aja tinggal anu kacingnya 12 rupa koneng hejo gulung pulau sudah kampanye we tali nanti terus pegang makan sabelah ganti ku karek banting ditungtungna selapan ku paniti kan tengah peuting garayam salakina katojos garayam itu mah aya kecil lain enak papana paniti nonjos ya Allah ya Roban yang tarik mekes jeung salaki barang geus kada jengkol jatuh nikat buru-buruan alam balik sholat isya malam Jumat malam Jumat masuk aya Arab-Arabkeun ya kadang-kadang si masjid kene balik salat sisa di jalan kolor ngenyang sang datang bari bukuitan nih cek anak kunaon amang pakai wik pandingi mah lain lain wow Gusti datang kali mah kerok ke 20 kali. Assalamualaikum. Sugan teh pamajikan kelaku kate keurdakan sing horeng hudang ngomong. Raket mukakeun lawang pantok beungeut nolol bujur tinggal di dapur. Pas mukakeun lawang pantok gulai merendah tuluh kene pas gulai salahna waalaikumsalam. Budang HS geus ngadaan jengkol pan kau sekit teh. Salaki balik di masjid ingin mencari sepiritas mayat jannah. Rumahku adalah surgaku, datang ke imah menyok pemajikan tidak kuntilanak. Akhirnya salaki mengkol ka imah mana. Apa bicara rekan? Rekon rana, lain rana maneh dan sing hade. Siap ibu siap. Ngomong ngabejaan ya ke ibu-ibu anu boga sakina sok nyapa keluar kota. Ke Bandung, ke Cikarang, ke Karawang, ke Tangerang, ke Jakarta. Pan sebulan sekali balik nantinya. Aya nu genep bulan mah mobil lapisan. Teh sono kecil ka pamajikan teh lain dikira. Urang ge nu tumpang unggal poe sono wae. Komo tanyakeun Bapak RW nya kan banyak. Komo anu genep bulan sekali ibu. Oh, tadi Jakarta kan lagi aku, ayam balik yang kedatang gajian. Aku kan duit bawah. Tikun tak bayar-bayar ke bengut pamajikan we, dengan kerekaan mau makan teringat padamu. Saya kamada anjir pendake 30 pendake juga pamajikan. Aduh, aku molotot meh. Panen tapi nang dipolotot aku pamajikan. Dengan kerek minum mau minum teringat padamu kekasihku. Baik lagu ibu.
Wios. Oh, dah dua rek wios rumah. Aduh, kabayang kekuat hayang balik kan aya nama rek di web pokoknya. Mami, mami. Cek inungna. Udah, pasti agen aya ngawen. Mami, papi ayeuna bade kuih. Papakeun ku mami. Papi ayeuna tos aya di bandara Pasir Hayam. Oh, di mana nanti salaki balik nyapa, salaki balik usaha guru-guru mani dandar. Ikut turun dari sok. Kalau mah bukan sawah, ada boleh kakek. Belum nih dari sok. Beresnya dari sok gosok awas pakai eri. Ayah ngabudah tambahan bisa menjadi pong. Digosok awak beri pakai sabun jaipong nomor lain daging awungkul putiana DPA. Bener itu bisa. Sengitan awak kohate kita bedak yang sengit nyaman tak pikir atuh nyelek bau mata. Nyaman daun surawung. Kesekeun kana kelek. Datang nyapa cek salakina kita pemajikan aing atau kaneno. Mereka we kare-kare di situ bukan punya sengit mah. Wah ini KM. Air mata duyung pakai wajib so kapedega lawang panto oke baju seksi pemajikan tumpang motor di Pasir Hayam turun tina motor ibu mah geus kapedega lawang panto budak nama pokeun, budak nama man bapak saha bapak sia. Emang bapak di mana? Mantau gawe. Di bandara, mama bandara mana? Yang mau gawe di sawah. Salakina bukakeun helm saeutik, plok dibukakeun pas tatong fokus salakina buntut pamajikan menandang dantik salakina. Wow. Silo men. Cek pamajikan bapana aing mah jeueur men henteu marupana men teh mencret eta salaki memeh ampi ka imah nanggo pamajikan menandangkan dan ilapina lawang kantong geus ngorong itu aja cek salakina aduh neng teh ku bela keangkat dongkapnya akan mah balik ngarangsa tapi masuk pilih HP PHP bur nanaw bur mau bur kira bawa beureum hejo-hejo pake mau bur nanawan tuh eta teh pemberi harapan palsu geuning neh mani ganda henteu bisa akan hayang gerak penting kalau begitu kalau penting sana gening neng mani gelis mani rasa etanis jangan japan etanis secara janjang kepinis alit nanti menang merok ya si daun nanti gula wacap walet dapat kesangan teh lucu kenapa tiga lasun kebugan tanggal sabtu gening neng mani ganda henteu bisa itu anak eta cangkeng lir papanti akan hayang gerak penting udah kemarin tak kene eta cek salak cek pamajikan bapana kalau bakti bere duit kena jalan-jalan paslu barudak nyingna di jauh ka pamane capeun aya istirahat tuh Gusti geuning neng katos wangi ari daftarna neng dan terus natong langit-langit
Saya kami pikir lapor karena saudara lupa. Saya kepematikan diserang terus lagi garuk. Bawa. Nah, hari siang ada nengken beratku. Tidak bisa sari. Mana jangan biasa kumaha tapi paling penting terjadi tapi luar biasa rek berat kumaha kecil rangsel lina ngomong kene beusina teh balincong 3 subuh 4 garam 2 sesuai 20 kilo atuh kepikeun kapoho eta alaan rangsel salaki naon sababna sabab sono kobeut nyepa majikan meunang mata ibu sakali deui ladang muludan dangkan teh lain keur batur tapi coba keur nu jadi salaki malah jadi nilai ibadah dibedakan ku Allah ibu dibedakan diangkat derajat di martabat sabada lahirna Kangjeng Nabi. Jeung Nabi ibu-ibu lamun hayang boga ganjaran nempok Ka'bah teu ka Mekah hari itu boga duit mah. Hayang boga ganjaran nempok Ka'bah di imah geus bisa diangkeun Ka'bah. Keterangan tingali beungeut salaki dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang maka keutamaanana sarua jeung ibu-ibu nempok Ka'bah dosa nguruduk kecil ngomong bukan salah pinu hidungnya rupanya kabelek-belek leuwih di Ka'bah tuluy dikeun Nabi lamun ibu hayang boga ganjaran nyium hajar aswad teu kudu ka Mekah. Kamu teh ibu ongkos teh 25 juta umroh teh naik deui 27 juta can jajan can umroh make ditutup deui ayeuna kakarek buka melenge saleutik can badan kepada teh ibadah haji 35 juta ONH plus 125 juta duit miliaran gini kamu teh can tubuh bisa nyium hajar aswad terus Kesalutik kurang Indonesia bisa ibadah haji, bisa ibadah umrah, tapi nyium hajar aswad macan tubuh bisa. Sabab itu berjuang, pas sebab yang jelema negara kumbana. Ari kurang Indonesia nya pengek, nya leutik, nya hideung, nya hirup. Katincak deui kurang luar negeri. Ibu mah teu kudu ka Mekah teu boga duit malah hayang nyium hajar aswad teh aya di imah. Saha ciuman tarang salaki. Sakali nyium tarang salaki sarua jeung ibu nyium hajar aswad dosa muruluk. Da urang mah loba dosana ke tong eureun nyiuman tarang salakina. Di jam 12 ketika subuh hari nyoh kecokan. Hitung-hitung kecokan putut. Naon biasana? Oh, ganjaran. Cek si bapak teh ari urang kumaha teh cenah Ustaz hayo we awewe tetapi teh bela teh angkong loba gane nolak ge sarua sakali nyium tarang pamajikan sarua jeung sedekah 7.000 kuda aya di dieu nu kantos sedekah 7.000 kuda boro-boro 7.000 kuda sedekah sapi kilu siki ge Idul Adha nyahan aya di dieu siki di kentah bisa hayang kaurban ti ati kilu siki hese roma oge nyahan ieu mah 7.000 kuda padilah naon padilah sakali nyium tarang pamajikan isukan amal teu teh ieu kebon ka dieu heula sia maneh nongkrong balik di sawah ka dieu sia maneh batakok karek ieu ka kebon deui ka dieu sia maneh gembil pengobat teuing Pak sampai sabeting 80 kali nyium tarang pamajikan ora ku teu klon pemudana di itu protes ari urang kumaha pan urang mah can boga pamajikan urang can boga salaki pemuda tong cekcok pemuda ge sarua ansara apel kudu malam Jumat ya gorowan ka Bogor kesini kau adindaku tersayang
eta ge sarua jeung nyium 70.000 bujur monyet. Gimana sarua nah itu bagus atuh pemuda bagus geus. Baru manggeus atuh hayang boga ganjaran nikah heula. So, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibu diangkat derajat, ibu diangkat martabat sababiah lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hade bageur kan menjadi salah kita ulah anyar kawin ngumpul. Anyar kawin masih kan heueuh geuning. Pasalah kita darah-darah teh. Nepikeun ka romantis, bahasa ge ka salah kita. Cadel-cadelnya biar kawin makin yang bebek tadi ini apa sage yang eluk nah wanti salah kina ulang eluk jeruk salah kina ini apa pakai lo apalah ilo yang belikan 5 kilo anyar kawin so yang jeri anyar kawin musim hujan model kieu kada anyar kawin apa aya payung dua kada aya hiji dua daripada ye-ye kan belum banget sampai galengan dari itu tuh kalau polis pengen supaya ngalapung kata jelema nyarang teh ngasih kita hari pakai ye-ye hari sorot gedung teh pamajikan labu ih bahasa lagi kumeuli empis kalakina ka bawa Allah teh kalakina anyar kawin teh Gusti nu aduh ari pas budak ngadudut baju salaki da beueur di jalan tengah dalanan ari pas didudut kancingna coplok kabeh porolok teh abung kana anyar kawin eta di pamajikan bahasana ge dicadel-cadel cincang maksud nama kancing loncot kancing kan ada anyar kawin cadel jadi ini kan kalau nanti ngomong si hane kasalah kita pasok anakan ayamnya nih dari ayam bebek mesra-mesra lembang koro-koro kata apa ini mau ngawinkeun budakna kurang dionang salaki jeung pamajikan nggak mundeukeun lembang ge salaki dihareup 15 meter pamajikan bingung gak yang nanya ku tatangga lucu di payung ikut karaoke sanes olokot karaoke di mana tukang ojek rorakan jauh itu patut ke salaki itu belum ke pemajikan labu papana labu tadi dia tuh salaki nakokan sia ke heuleuh atuh terus boga anak mah kitu pak bahasa teh rumahnya hanya kawin coba salaki hayang dahar kakapun ke lebih tinggal bicara lek mana lek mana kapur lepat tong kadapur bu acep bu hasil pilih bu acep pios dianjuran kang kamal bener tuh kang kamal dianjuran kejo dibawa kang kamal salaki hayang sayur asam kang mawakeun samangkok hayang sambal kang rengoskeun hayang pedak kang maiskeun hayang jakuh kang beuleumkeun hayang peuteui kang mesekankeun anyar kawin mah tapi kun kakak kobok-kobok teh bawa ka kamar jeung sabetna anyar kawin 10 bulan satahun aya keneh teu bon mimiti nu leungit teh kokobok cek salakina mama nah kamana kokoboknya mama itu dakar kokobok bae kor panganten anyar elapkeun we kana cokor ya Allah eta kasalaki nepi ka geus ibu patut mata ibu sing hade kang janten caroke bapak hoyong gaduh bojo siga teh Khadijah Pak yo ditarik halayak boga pamajikan siga teh Khadijah urangna sing siga Nabi Muhammad bener teh Bu ieu manungtun ka pamajikan sia teh dengekeun bahwa sing siga Khadijah jadi pamajikan ari salakina siga Abu Jahal cantenya kruk atuh lamun pamajikan hayang siga Khadijah urang ge carokena sing sapertikeun Kanjeng Nabi Muhammad sing hade ulah sapertikeun kangancan ka pamajikan mama ari kamu kapan sih sayangnya sama papa
introspeksi diri urang iraha sayang ke pamajikan. Ulah ka pamajikan we nuntut mama pengenkeun baru mah ieu kasalaki teh nyebutna ge papi. Adi maneh ngan hayu we papa sia. Sok ya tidukan malah teu nyebut papi cake ku aing. Eta pamajikan dari ancam juga gitu. Sing hade sok. Sing hade we da saing mah kumaha pikiranna restu. Pikiranna heran ka hilirna ge. Pikiranna kiruh ka hilirna. Tadi nasamut tadi, iya pemikir sampah, tadi itu jadi banyak sampah. Urang ke pemajikan, pemakaman-mancam kayak disayang-sayang ku pemajikan, hari urang itu sayang ke pemajikan. Maka diajarkan teh lalaki heula, ke pemajikan ukur. Kan imam lalaki teh bener teh ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lalaki teh pemimpin keur pamajikanana. Lamun lalaki pamajikan hayang bageur ka salaki minimal salaki ge kudu bageur ka pamajikan. Sok ajaran di isukan pemajikan balik harame bapak geus jamna golodong nyadiakeun cai haneut menang haneut ingat teh putut pemajikan datang sik akang teh wios mama ulah ka bumi keun tembok dina golodong ku papa kurang dibakar gaya kali-kali mandian pemajikan golodong semblok kucai kade tong nalik teuing jika cieulik tonge pamajikan berarti mah kurang salakina gosokan awak beres digosokan langsung bapak nyokot anu kantosan mama sakedap bapak bade nyanak anu rek naon bapana nyokot anu rek ngagaringkeun awak maneh seret digaringkeun kurang garing cenah bapana ampih sia bebal kana kompor kan garing yang hulu-hulu bawa ka imah nenek bawa ka imah papana nyokot aisan cicing mama hilang bara atuh mama umal poe di ais keun aya nama atuh balik-balik aramen papa urang ais cokot aisan tah pamajikan kali-kali ais tina golodong datang ka imah hate tah salaki ka pamajikan pernah ibu dikitu-kitu ku salaki ajaran itu kan bapak depan bapak bangger ka pamajikan insya Allah pamajikan tanpa dionang bakal bangger ka salaki bener bu cek pamajikan ya Allah jam 11 lebih jam 10 lebih dan 18 menit salaki aing teh keur kuli mancul di sawah batur keur ulang-ulangan betokkeun pacul meureun candaan beuteungna lapareun sok ieu tueuh nu nganjeuran ayeuna mah ki anjeuran kuuna anjeuran salaki kudu jadi pamajikan eta bobokon badak teh geuningan dipanggul dina sirah kejona teh kejo ruskin teh bobokon aya raskin aya ruskin sanggup teh dua ruskin harus miskin raskin mah leuheut aya harapan beunghar da miskinna karek rusnas kejo ruskin budak tilu milu kabeh nu hiji dipundu dina puluh nu kadua diais hanapeun bujang nu katilu dicelek deukeutkeun celek katuhu beberpisan ada bu haseumeun leungeun katuhu ngajingjing bokem jerokna teh sayur keleuwih kumplang kampong keleuwih nama karisikeun wungkul tilu siki caina we wungkul di jero leungeun kenca ngajingjing teh kokoneng naik ka luhur jam tangan koneng dugi luhur buntu ge ka bawah koneng ini dengan jalan salaki ka sawah dina gawengan salaki keur ulang-ulangan kuli macul di sawah kecil gegerewekan gawengan jauh ibu kalau sama gawengan jauh mah gitu aya naon imah lirik heula damel ngasakada naon kurang berjamaah naon dina galengan nah lain di masjid lain sholat naon atuh nyatur salaki ibu keur kuli macul kucrut nyampeurkeun kana galengan jeung ibu teh vios bapana ulah pokok beterah babanyu dageningan meuli pahilik mana jempol mana gampaleungeun mana cokor mana orang kacur akan kuku yang pinuh boleh takkeun aya nama ku mamah urang kuapan di kuapan salaki keur kuli macul gininya
copot kiring duralek segede buhaka ciuk kejok dina boko kusenok temok ketika ulur tagalengan kejok copot sayur keluwi pucak papana calana le kode kahiji calana le kode kadua arah si beheun ibu ngahuapanana ku tadi teh tong kusenok sanggup tapi kusenok emot batur salaki ka pamajikan insya Allah tanpa diodang pamajikan ge bakal batur dan menjadi salah terus kedua. Nah, ladang wuludan, ladang peringatan maulid Nabi minimal urang biasa nurutan akhlak nak Kangjeng Nabi. Akhlak naon ari Kangjeng Nabi? Mun urang rek dikuat akhlak Nabi tina berjanji sasakedik tina debat apalata sok tingalikeun akhlak Rasul moal alus ketika subuh keur eta mah bagian ajengan setempat. Di Mamila. Bener ka kita ge. Paling lila make ajengan setempat na mingguan. Mata ibu ngaji mah kudu daraek ke mingguan. Cek ibu teh mingguan mah tara aya seurian. Seurian atuh sorangan. Begitu kan mingguan mah dapet ge sarua ari ke mingguan mah tara aya ngalaku. Pas ngetan. Mingguan bapak-bapak di masjid kolom Jumat kudu bari nyanyi. Ulur-ulur ke masjid. Mata kita bote ngaji di bawah serius mah bapak paleureum jelema teh. Ningali ke eta aki-aki nu hiji standar hiji cokorna nyambunya sabelah. Nu hiji deui standar 2 bari nang kubur. Nu wakil mah aki-aki nu kakilu. Kabeh tokok standarna. Yang saya we tihang masjid. Panyatai kuku muncir si horas si lama-lama. Panyatai kumpulkeun zikir si horas ngawas pungi air nama nanti kahartos kena nyerep karena sableh sama bisa apa kalau ini elmo nyerep karena sableh mah ngahir ya kemana jadi bawa serius malurum pak oh aja dia kamu ngaji nak usurian pemaralik balik rame pasti kayaknya mau payu kan ayah surian karek payu ya kemana dasar sekarang itu tapi enggak abis mah pernah pak di orang ke Gunung Halu hanya retene dan sabulannya lain acara mulu dan acara nikahan itu mah kuhajang seri nungona dengan di ulam sudah kami ayah waktos Wongi Senen di Gunung Halu Kampung Cicurug Desa Sirnajaya ini acara naon nikahan tapi cenah di ditu mah sanes naos sing teh ngonan naon ari si lain di ditu mah cenah ngaji mah geus palinter alhamdulillah atuh sing teh naon atuh cenah hayang sina sareuni we keblok sugan bahkan abi na panggung bebas pak amana we karot kepentingan nyalengir tadi ditanya gitu jadi jelema aya mah geus itu pak kepayu anu geus usurian teh geus we cenah lah ngaji usurian mingguan tah mata ibu nu penting mah mingguan nu penting mata ibu sok aya pangawasan di dia sumpingan aya mingguan di dia malu naon hah benar, ada di malam Jumat. Malam Jumat, malam mingguan Jumatan. Berikutnya sarwa atau mau kembali ke sarwa. Lo penting derajat ngajina berarti mingguan teh ngaji saminggu sakali. Pada derajat ngaji teh rupa-rupa. Aya ngaji unggal poe yaumiyah ngaranna. Ngaji unggal penting layah ngaranna. Ngaji saminggu sakali usbuhiyah disebutna. Ngaji sabulan sakali syariah ngaranna. Ngaji satahun sakali bari jajan baso rajab mulut hawawiyah ngaranna. Aya jelema saumur hirup cadu ngaji goblokiyah ngaranna. Urang kan tur milih rek milih aliran mana bebas teh. Rek yaumiyah unggal poe rek layah unggal penting mangga usbuhiyah saminggu sakali pek seharian satulan sekali mana awalnya setahun sekali kena naon nganu penting pula termasuk golongan goblok iya mulut antara hadir raja bantara datang mingguan sumawonan sahiahannya gitu kene ya unggal putih mah komo jauh bisa berarti nu kitu mah termasuk golongan goblok iya ah dia mah moal aya
Cacing kiringin daratan ge geus keluar tina kategori eta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, matak di mana make mengkol tadinya. Kurang wayahna ngaji nu paling penting mah ngaji mingguan. Paling penting eta tah ngaji pangaosan mingguan. Sok dikitu dikaler di mana wae sumpingan ku ejeut ka eta nu kudu mata urang mah. Hari abdi mah dirawasada ibu aya hidup jaga ninggeto aya kapapaitan moal hajat yang parawasada mah. Tetep we ajengan nu deukeut bener teh. Bakal panggilan diketokan aya kamawatan nu deukeut we. Moal palurah deui moal punten-punten nya. Moal menang palurah tetep we ajengan deukeut nu digedo wae. Maleres teh lu. Jam 2 jam 3 eta ajengan karek datang balik ngaji di Surade jauh-jauh jam 3 geus ketro. Assalamualaikum. Naon sih teman? Ngapunten teh ajengan pangumungkeun manilah ngandurkeun. Masih milah naon? Manilah ngandurkeun tidak umumkeun geus sorangan ka sok salah abdi mah. Da bener teh abdi mah aya nu kusi kasalahan ka ngumungkeun. Geus teu biasa beunang keur ngaberak we almarhum. Muga-muga dihampura dosana ku Allah. Amin. Almarhum Bapak Bismillah tanya pernah keur ngaberak. Ya, tapi aya di imah, abdi tengah denge we da hees geus aya nyaho. Kumita sih ngantunkeun, berongbong teh ka masjid ngomongkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kersana kumita sih parantos ngantunkeun. Ulang kabeh oge. Hari sugan teh alhamdulillah teh raskin datang. Kemarin kumita sih ngantunkeun. Eta mah kisah nyata asli eta mah wani dibuktikan tarawasana ngan geus naon eta mah almarhum nage duana nage mudah-mudahan dihampura dosana ku Allah amin amin. Teu biasa mah kitu jika umumkeun ku sorangan atuh mung ajengan sok salah umumkeun ku ajengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kersana manila parantos ngantungkeun can beres umumkeun geus pereng-pereng nu neang pemuda ajengan pangawakeun kompas pangalungkeun di makam tigali bereng-pereng ajengan lumpat ka makam beujeu ngagali kuburan beres diukur can anggeus kompas nanya geus ngampok geus neang deui ti imah ajengan mayit hareudangeun hayang dimandian bereng-pereng nu diput ka imah kamandian mayit beres kamandian mayit tuluy dibungkus eta mayit beres dibungkus tuluy disolatan saha nu nyolatan anak harewas ajengan pamimpinkeun cenah salatna ku ajengan mimpin salat geus mimpin salat ajengan wayahna we pangkurepkeun ajengan ngurepkeun sugan geus anggeus ketika ngurepkeun harewas teh ajengan hayang pangkalkinkeun tilu balik ajengan kalkin tilu balik beres kalkin harewas teh ajengan wayahna cenahnya 7 poe 7 peuting hayang pamimpinkeun tahlil dengekeun ku ibu ku bapak ajengan mati mimiti ngumumkeun tuluy ngukur ngamandian nyolatan ngurepkeun nalkinkeun mimpin tahlil kabeh diborong ku ajengan bener teh ninang we 7na ibu eta nu kamaotan buka warisan datang aja ka ajengan mah aya ajengan ngaliwat ke sok ganeng aya ustaz ngaliwat sok main ka samping kayak teh gitu. Ya Allah. Jadi moal itu abdi teh teu kira padahal buruh nanti ya Allah, buruh ngamandian bayi teh teu kira samping urut, baju urut, kejo saratan. Kapok 50.000. Mata tapi mah tika kiwari kapok hayang ngamandian di mayit. Aslina. Lain kalau mahdinyana kapok teh kalau mahdinyana mah geus kadu kipayah kudu kamari mah dikepret ku mayit atuh tuh. Mata kapokeun ngamandian mayit ieu tah heuras leungeunna teh jeung sukuna teh dilempongkeun ku dekna ngabahu leungeunna set kai sare kapilih segala nampili si orang heuras tah hari kana abdi kapok ngamandian mayit embung kita kaen hayu urang dibakan di mayit kita embung ngamak embung kapok kadang diberi amplop itu lain masalah amplop kita kembali ke nampili kai mayitnya padahal mayit teh heuras ibu Gusti nu agung teh kadang-kadang urang ngesok hiji jelema di mana boga acara kawinan punten gaduh ieu mah lain boga hajat teh kami mah ajengan bener teh sok nu boga hajat mengeunah tumpang kaki coba dina kursi narimaan amplop ari ajengan MC ajengan ingat teh nu nyerenkeun harewos ajengan
nu narima ajengan sakantenan jeung nampina ajengan narima neng akad nikah ajengan bil barakah khutbah nikah pamacakeun ku ajengan khutbah nikah beres khutbah nikah luakil ajengan saksi ajengan jadi saksi beres akad nikah bil barakah ajengan doa tutup ku ajengan doa tutup diborong ku ajengan gede itu jasana poe penting panganten alami ka kamar oh sok ngarajak karena ka ajengan jujur dia sok ngarajak karena mana mah hayang minah nawung aku tawar gatra ajengan tapi pada malam pertama kemanawian salira dari ngintip mah cek ajengan ada jor riwe kayak gitu dan nama ibu nangiyu kurang sadena hormati ajengan setempat hari abdi madangkur saliwat mataku paling penting mah pangaosan mihon nah bu eta mah bahasan bagian ajengan setempat masalah akhlak Nabi poharana abdi merek hiji we heulaan ieu akhlak Kangjeng Rasul anu ku urang patut ditiru pantes ku urang dicontoh Kangjeng Rasul termasuk jalmi anu selalu eling pikir ka Gusti Allah wa qalbuhu lam yanam qalbu Kangjeng Rasul teu pernah sare sok sanajan soca Kangjeng Rasul nunutan Rasulna tuh oleh eling ka Gusti Allah ari urang eling wae ka Allah hatta nabi obat eling obat eling tuh ana dinget sugan di dunia terek salilana ieu hirup sugan teh moal-moal ciri di jelema eling mata ku Rasul diingetan jelema teh eling kudu dielingan ke Rasul i'mal li dunya kaka isu abadan tong kabalina anteun anjeun hirup di alam dunia rek berbuat di alam dunia seolah-olah anjeun rek hirup salilana ngan oma titip Kangjeng Rasul wa'mal li akhirati kaka annaka tamutu godan anjeun kudu daek beramal keur bawaeun ka akhirat seolah-olah anjeun rek maot poe isukan bu kurang maralamat mah ibu pada maot mah iraha pada ibu dipayun abdi dipengker antara napi diwihkeun abdi dipengker ibu dipayun terserah kira hawaii anu jelas kurang bakal mah maot makan titip jeung nabi sok diajar lobakeun mah bawaeun maot ulah lobakeun teh tinggalkeun dari masalah tinggalkeun mah urang geus kudu dibejaan palang puter kabeh oke so kurang kumpul kabeh ieu teh tinggalkeun bener teh ibu emut apa Pak Soeharto henteu saha Soeharto teh aki abdi mantan presiden Indonesia 32 tahun beliau memimpin Indonesia jenderal bintang 7 tadi lanjut yang obat rieun beunghar luar biasa hartana bukti juru pro di mantong malah yang di tengah imah siap dikit tidak pro di kolong lubang keluar ya kuhakanun beunghar maot Soeharto baheula cicing di istana pas geus maot ngajepat di astana istana nu badak di sana teu kuburan kebon sawit ku kaciran pisan seueurna di Bandung ka kuburan harta ku di ditu ku di dieu di sana ka kuburan kuburan naon rek dibawa ka kuburan hadena Bapak Soeharto pernah ngalakukeun seueur amal sae kacana ka kuburan kurang ge ibu naon atuh rek dibawa geus maot naon bawaeun urang kadang-kadang abdi mah sok mikir ibu bakal balik ngaji jam 1 jam 2 datang ka imah nepi teh ka imah abdi bukakeun tawang pantok ge diuk dina kursi capek abdi balik ngaji jauh di Cidaun tuluy abdi teh nginum heula dah haus diuk balik ngaji teh da aya cai kaparangan mananya abdi cai teh baru kana teh bagian kopi meureun ya Allah ya Rabbana beres teh nginum abdi teh jadi ka kamar ren kana lomari ceuk teh Gusti ieu lomari teh meuli teh belaan anjung ka hutan titik olimpik hargana teh mahal ieu teh tinggalkeun beureuh geus maot mah moal dibawa bener teh aya di dieu nu maot lomari heueuh
Kamari teh usul corona di lomarian. Sadere kitu lomari teh. Dengan tadi bukakeun lomari di jalana aya baju. Gusti ieu baju ti teh mararaha, ti Ananda, ti Ria Busana, ti Sansui, menang beuli di Trendy. Aduh, geus maot mah ieu teh meureunan moal dibawa di teh tinggal keun rek kana kasur, kana lispan, kana spring bed Gusti, cing teh ieu teh mahal, beulina teh Alta spring bed. Belaan di Itali cing teh sanepi oge ka ditu. Ieu teh Gusti pas maot mah ieu teh meureun moal dibawa tinggalkeun. Aya tinggal luhur kasur aya nu ngarengkol. Gusti cing teh si polom meureun tinggalkeun. Gini di dapur rek kana kulkas rek kana magicom rek kana kompor gas rek kana rice cooker kabeh ieu teh tinggalkeun. Rek kana motor tinggalkeun ahul we abdi teh gini di kaluar diuk dina golodog. Kamarna di mah aya golodongan. Tuluy abdi teh nanya saha cenah nanya sorangan da batur. Oh jam 2 aya saha atuh? Nya kasorangan we nanya sorangan. Wan. Euy. Hari maneh maot moal. Teuing atuh nya euy. Aya rek meureun. Hari itu kumaha? Lain eta nu di imah kabeh rek dibawa moal. Mikir cintanya kasur moal dibawa pamajikan penting kawin deui tuluy ayeuna ieu meunang hese belek ti urang teh harta pakaya teh yakin moal dibawa cinta moal kabeh ge moal dibawa cenah moal dibawa mah kurukeun atuh cenah arah ini ti heula keur urang lamun kabeh moal dibawa bisa moal kabawa tah eta harta bana teh sakitu pohara teh bisa dicanak moal bisa, kumaha carana? Gitu saya. Urang boga harta hayang kabawa maot. Cina ari ieu ti heula kok. Boga sawah lega, wakafkeun tah rek main mata sama sawah ti abdi sawareh. Tong kabeh we hayang baak. Dikeun kabeh budak pamangsa dieueuh kan. Butuh naon di masjid? Butuh keramik 100. Beresna. Tong nanyakeun keramik saberesna. Di akang sacukupna. Tenang. Kadang-kadang aya nu kitu teh. Aya, kan sareku hiji jelemana. Hiji nanti geus maot deui. Udah hese betungtungna mah nya aya ka mudah-mudahan di jeung araya kana itu. Jadi keur naon anu kurang dibanggakeun ibu harta pakaya harta bana. Ku urang rek dibanggakeun, da dibanggakeun tetep moal kabawa maot terus. Sok aya ibu-ibu nu lege kitu sok aya teh. Abdi mah jelema beunghang. Ongkorong 500 gram genje sabelah nanti ka dekek lumpang nanti lamun teh mah ieu emas dijual Jawa Barat di peser euy mah Gusti bakal turun harga situ. Ya Allah ya Rabbana punten euceuk da beunghar oge moal dibawa maot emas perhiasan mah ieu mah abdi ieu terakhir boga dongeng eta mah percaya syukur teu kajeunna dongeng. Dongeng mas 70% bohong, 30% wadul. Abdi di onang naon ibu ka Bandung. Ari pas dina pangaosan aya ibu-ibu gelis luar biasa. Cantik bahenol. Boga budak, ngan boga salaki, rana berenang. Gusti awak bodas barijaku irung maju. Apa kan mau kokoh we aja. Hanya kali itu masuk kokoh. Ari pas kali ngaji budak nanean ustad kata ustad naon cingkane mamah ngantunkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun awewe nu geulis kata itu mah balik ngaji teuing karacunan naon sing teh disebut karacunan kejo da loba ngadaan kejo tapi teu mararawan sing goreng beureun ngadaan sate jeung tutusukna oh eta pamain awewe nu geulis cing teh ngajepat gitu mah Gusti bener cing teh neng inung maneh teh berarti geus peak mangsana geus nepi ka dieu waktuna ayeuna dipuluh kuno rahayu inventa kuno kawasa geus beres beureun ulina di alam dunia kumaha kenapa ustad tong diceli-celikan da geus waktuna pae mah moal balik deui teh tuluy kumaha laanan cing teh bajuna laanan hese cenah ustad gunting cing teh keuretan mahnya digunting kita 5 juta baju si mamah teh menang beli lagi di Spanyol
jika kau ngomongkan harga saya dikerja mah teu tahu hargaan geus naik mah diteu baju nanti ibu biar pejat di pepejat apa yang awewe tulis bilaan bajuna nang harap bengkak kesukaan gitu dah di mana apa yang ngumpul kayak punya hari mana mah ustada kan abi ngabayangkeun gitu ngabayang tuluy kumaha ustad ari ieu cenah mama teh pan make alina teh mahal laan alina sih pan kesayangan mama kesayangan naon laan alina geulana laan tuluy kumaha geus di mandian bungkus ayeuna di bajuna nu mana cenah ustad nu 5 juta tong pikiran nu 5 juta kuboeh rek kuboeh sok dan beunghar aya teh nu make baju levis pas teh kuboeh Pak dibungkus kuboeh pas dibungkus kuboeh sorot deui ajeuna nyosot wae sabukan sabukna nu menang meuli di India ya 2,5 juta lain nu eta sih teh nyieun ka ustadah nyieun sabuk buatan DKM ditetekan boeh di lempeng di papanjang bunteut nu disebut tali pocong tali manjung teh geus tepakeun ibu palemah makaran dengan molotot we kaluhur ieu teh cing teh naon man molotot wae ari maneh pokoh lain kita dari pokoheun kalau wae teh sieun teh di kolong wae kudu paeh tapi di kolong ibu ge kudu hirup teu ngomong mah sieun ngomong kudu paeh tutupan teu kacamata nu meunang meuli di Australia lain cing teh tidak KM ieu khusus mana ku kapas tutupan mata na kacamata buatan DKM kapas disebutna beungkeut minyakan tong make minyak Bulgari singgalah mahal 5 juta minta ka DKM geus paeh mah air mata duyung kocotan ku minyak seungit air mata duyung naon anu dibawa naon anu dibantun karge nu dibawa budakna jeuri hartana loba tetep pas maut mah eueuh hargaan badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa naon anu rek dibawa kurang rek dibanggakeun coba hadirin kaum muslimin rahimakumullah ningan teh geus maot di kuburanna oge hanya sebabar tangan hanya selaput badan aya ibu di dieu jelema beunghar luar biasa pas maot kuburanna hayang 87 aya da abdi mah DKM jelema beunghar bapak abdi mah loba sawahna loba kebonna punten we kuburanna teh hayang sabade 8 futsal anger saawatkeun da abdi mah ajengan ieu mah bapak mah jelema miskin tolongkeun we sukuna sapeulah sakit kabeh sarua rek miskin rek beunghar pas maot mah kabeh teu aya perbedaan di hadapan Gusti Allah harta bana aya naon anu ku urang rek dibawa biasa nu tadi dasok ayeuna tina ararit harta bana urang tina kiheula sodakohkeun infakkeun jariyahkeun dina ngalaksanakeun kasaean tah ibu urang diajar urang teh ngumpul-ngumpul teh ulah ngumpul-ngumpul tinggalkeun wae nya abi kita hari teh ibu kapikir ketika tiwari keur diajar ieu teh lobakeun teh hayang ngalobakeun bawaeun api kesarua paling lagi kayak saya bawa itu teh amal maksudnya teh gitu hayang bawa itu dah kenal bawa pakai hari tinggal ke rumah jeruk 2 piring cinta tinggal ke bolu sapiring tinggal ke sate tinggal ke tadi hayang pak tetep we urang mah hayang teh loba kalau tak ibu hayang loba mah bawaeun bener tah mata kawak kayak loba bawang enggak lain wadah duit eta lain bisi hayang omah bisi aya ranginang sesa aya jauh sesa padahal terus kok nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah jadi intina daripada perayaan Maulid Nabi mudah-mudahan urang sadayana sing biasa nyana hikmah tina lahirna Kangjeng Nabi Muhammad minimal urang sing biasa niru kana akhlak jejak perjuangan Kangjeng Rasul minimal atuh nu janten bojo sing sae kanu janten
karaoke kurang oke jantan karaoke minimal sing biasa hormat kan jantan bojo kurang. Hadirin masyarul jamaah rahimakumullah, rugi namung sakitu anu biasa kasangakeun leresna taufik ya Allah atuh lepat yakin kaluar tina kabodohan isim kuring khutmah sopa wa da'ma qadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.